ai Islam di Indonesia teh pan Islam tradisi. Sebutan ka guru ge rupa-rupa. Lamun urang Jawa aya Gus, aya Cak. Urang Sunda aya Akang, aya Engkang, aya Aa. Aa mah beda, mung di Cireok hungkul. Akang mah di mana-mana aya, tapi Aa di Cireok hungkul. Kunaon Aa ngorak keneh, tapi hiji pamajikanana ieu mah keprok atuh. Beda pana. Lain eueuh kawani pan lambangna ge lope ieu mah cinta rasa ngajina ge pan lain ngaji ukur kitab tapi eusina kitab nu maca kitab mah loba nu ahli maca kitab mah loba tapi nu nyerep kan nu rasana eta nu rada jarang tah aa mah nyerep kunaon aa mah nyerep apan doana ge dikupingkeun ku Gusti naon adon dikupingkeun ku Gusti nu narkoba cager ku Rabbuh hiji deui kiai DPR poho deui hampuranya urang ulah diinterpelasi ya Pak Haji Muhtarom baca mah kuring teh puntennya mi guru pisan ka teh eta heuh berarti doa teh tepi lamun doa teh tepi cek urang Sunda guru nu sakti teh saciduh metu saucap nyata ai saciduh metu nyiduhan budak keur ngamuk mau bedog leuleus budakna metu nyiduhna ai budak keur ngamuk dicare ku bapana dibaledog kade geura malikir teu metu sia ciduhna ucapanana nyata naon pangalaman kuring ngabuktikeunana teh jauh-jauh tingali weblog YouTube keur usung panina YouTube rame di YouTube duren sawit segala rupa rakyat buina rupa-rupa nah iya naon kisah caswara kisah suara hubungan kuring jeung naon urusan rasa tiba heula jeung age urusan rasa ieu mah urusan hate urusan rasa teh dihijikeun kunaon ku rasa aya atmosferna lamun ceuk ayeuna mah aya providerna setiap manusia boga chip dinu dirina aya hiji alat digital Gusti nu disimpen eta disebatna jadi rekaman nyatet pagawean HD jeung pagawean goreng ceuk kiai disebutna malaikat muter dicatet iya ajeng kuring naon urusan rasa sarua sigana mah ting XL ting simpati grupna naon ngahijina